Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ari Wikanta harita teu rada jauh jeung Darman. Wikanta nyerangkeun kanu jadi anakna, bari dibarengan ku Mesem. Cek dina pamikirna ngarasa bagja, nempo anakna ayeuna geus nyangking sababaraha ilmu anu diturunkeun ku manehanana. Darman ajeleng-ajelengan harita teh dina batu nu aya di dinya, anu aya di walungan. Kolepat jeleng celek. Darman geus aya dina luhureun batu anu sejena. Nya kira-kira jangkungna aya kana 6 meteran tina dasar cai teh. Gek Darman teh sila mendeko, dampaleungna diadekeun rata dina tengah-tengah dada. Harita Darman meureumkeun dua panonna, menta widi jeung kamurahan Gusti bari narik napas panjang sababaraha kali. Gerakan anu kadua leungeun Darman teh disodorkeun ka hareup antara dua tuurna. Dampaleungeun duana ditamprakeun bari ramo-ramo leungeun Darman ditujukeun kana bibir cai. Mungguhing kersaning nu maha kawasa, manusia ngan bisa ikhtiar jeung nyarean. Oge munajat kajat ilahi Robi anu murbeng alam. Harita dak dumadakan cai walungan milu nuturkeun kana gerakan leungeun Darman. Kebeg Wikanta teh ngarasa reuas nempo cai anu nyeot tarik ka hilir, lauk-laukna pating kolepat. Kabawa tarikna eta cai. Pok Wikanta teh nyarita. Ai. Kumaha ieu nasib anak aing? Alah, nah geuning jadi kieu. Boa-boa ieu anu disebut cah deng-deng teh meureun. Sabab jol kieu wae kaayanana ieu. Cai ngaguludag nyeot tuh. Wah, musibah kaya kieu mah ieu. Cek Wikanta, inget ka Darman harita teh nu aya di beulah hilir. Sakolepat curalit bari ngajingjing heurap. Curela jeleng Wikanta teh luluncatan dina luhureun batu. Barang nepi ka hilir Wikanta teh teu bisa ngomong. Sabab nempo Darman anu keur diuk dina batu bari metakeun leungeunna kana cai walungan. Harita cai walungan seah soran caah. Sabab kateumrag ku tanaga jero Darman. Lir ibarat curug gede caina. Wikanta nempo kaya Darman kitu teu lemek teu nyarek manehna. Ngan ukur bisa nempokeun gerak-gerikna. Pok Wikanta teu ngagerentes. Ai. Masaha anu nurunkeun ilmu puraga baya ka anak aing? Da sakanyaho aing mah anu boga ilmu siga kieu teh Eyang Surawaja. Bari jeung sakanyaho aing carita abah mah eta Eyang Surawaja teh geus tilar dunya cenah. Hemeng aing, nati mana geuning anak aing boga ilmu saperti kitu tah. Aing yakin anak aing tah lamun kayan kitu bisa ngulik sorangan tah dina ilmu pangaweruh jeung pangabisana. Kitu cek gerentes hate Wikanta bari tuluy balik deui ka girang. Maksudna mah supaya Darman bisa jongjon. Curela jeleng kolepat les. Wikanta teh teu katempo deui. Brai Darman teh ngabentakeun matana. Katempo kene cai ngagulung di hareupeun Darman anu diuk bari jeung menekung. Sanggeusna yakin kana eta kejadian, tuluy Darman teh nurunkeun di dua dampaleungeunna. Lalaunan dalam disakaliguskeun mah bisa aya balukarna kana cai di walungan. Teu dilapok Darman teh ngomong sorangan. Ya Allah, ya Robi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jerih payah anu tos ku abdi dijalankeun ayeuna hasil ieu. Naon anu jadi maksud tujuan? Eyang Surawaja nuhun pisan. Kitu cek Darman. Ari harita kayan di dinya, manuk-manuk disarada, manintin milu ngawi, koreak milu surak, cangkurileung milu nineng, tikukur milu ngahibur, bangkong-bangkong milu ngagoongan. Nempo Darman anu ngarasa bunga, sanggeus tuntas ngalaksanakeun jurus puraga baya. Barang Darman keur anteng diuk dina luhur batu. Ti beulah handap kadenge nu jadi bapana ngageroan ka manehanana. Ujang, hayulah urang mulang jang. Ieu bapa geus bebenangan ieu cukup lah. Keur 2 poeun mah. Hayu urang mulang bisi kaburitan. Kitu cenah cek Wikanta.
Darman ngareret harita teh kahana kaciri bapana teh ngajingjing lauk 2 kerongan bari pok Darman teh nyarita. Hebat pak, pasti tah si Nyai mah atoheun sabab karesepna tah kana lauk ti walungan teh. Eta deleg teh meni baradag kitu, tambi eta lele meni gelede, lubang meni paranjang, teu kirang seueur pa eta teh. Mun aya tukang dongeng mah kabitaeun tah, moal teu menta eta teh. Kitu cenah cek Darma. Jurali crek, nincak batu di hareupeun Wikanta. Bari kop kana baju pangsina anu tadi diuculan, rap dipake deui. Wikanta teu wani nanyakeun naon anu dilakukeun ku anakna tadi. Sabab dina hatena pinuku panasaran nempo Darman ngabogaan jurus Puragabaya. Nyajang, hayulah karunya ka indung hidup bisi dedeupeun. Geus maju ka burit eta ieu. Kitu cenah, bari ngareret ka bulah kulon. Panon poek memang geus rek lingsir ngulon. Sumuhun Pak, abdi sok betah harita saya di walungan teh. Jabi deui angin ngahiliwir ya. Seger we karasana. Nikmat pisan ite Pak, alam teh geuningan. Kitu cek Darman. Bari sakolepat clong celek. Darman geus aya di hareupeun Wikanta. Nya geus kitu mah duanana ninggalkeun eta walungan. Wikanta bungah sabab meunang lauk sakitu lobana. Oge nempo kaayaan anakna geus mibanda elmu kanuragan. Ari Darman ngarasa lugina hatena sabab ilmu geus dipecakan, geus kacangking sagalana. Wikanta jeung Darman terus wae leumpang bari jeung heheotan ngalagu cingcang keling. Pok harita teh Wikanta ngagerentes dina hatena. Laina di mana atunya? Budak aing neleuman ilmu jurus Puragabaya. Abah anang ogenan salaku bapa aing. Teu bisa sagawayah tah ngulik jurus-jurus anu dipibanda ku Eyang Surawaja. Sedengkeun anak aing geus bisa nyangking jurus eta bari waktuna hitungan cukup ku bulan. Lain tahun apanan. Malahan cek abah mah mun neleuman jurus Puragabaya tina jurus kahiji tepikeun ka jurus kadalapan teh ngabutuhkeun waktu lain sakeudeung. Kitu cenah gerentes sate Wikanta keur tengah ulang kitu bari jeung leumpang kadenge Darman teh ngadehe. Kunaon Pak? Ulah bari ngalamun atuh bilih ti telejog. Kitu cenah cek Darman bari ngareret ka bapana. Aduh, ujang, na atuh direm sakaligus ke bapa nabrak gerage. Ulah ngalamun Pak lah. Gancangan ieu geus teu kuat, hoyong pais lauk. Karunya emak jeung si Nyai lapareun meureunnan. Ngadenge Darma nyarita kitu Wikanta milaan leumpang. Sakapeung jeleng ngajeleng dituturkeun ku Darma. Jeleng celek, siut jeleng, kitu jeung kitu we. Ngalengkah leumpang biasa mah ting wayah naon nepi. Tapi ari make ilmu anu dipibanda mah geuning ti karasa. Harita ge duanana geus anjog ka hareupeun glodog imah. Mak ya si Akang ngulang mak. Oke bapak tuh tingali mak. Kitu cenah cek Oci. Aduh terila torojol iwin teh ti pipir imah. Anu tas ngareretan daun cau da apaleun lamun salakina ka walungan. Sok pasti we bakal mawalau. Nyawe harita teh pirasat iwin teu salah. Wikanta mawalauk 2 kerongan panjang. Song harita teh diasongkeun langsung ditampanan ku Oci jeung ku Iwin. Pok harita teh Iwin nyarita. Tak kadinyakeun we Nyai, keun ku marek dipiara, Nyai mah ngalasa marak we ka ditu. Di tukang aya tuh salam jeung sereh. Sak burukeun. Kitu cenah cek Iwin marentah ka si bungsu. Ari Iwin harita teh terus ngaleos ka dapur. Maksudna marek nyokot peso jeung ayakan keur ngabersihan lauk ladang salakina ngala ti walungan Cisodok. Atuh Ocih ge kitu. Terus ka pipir imah arek barang ala naon wae anu dicita ku indungna jeung anu diperlukeun keur ngasakan deleg. Tiga nama mah teh pohoeun nya teu nitah ngalas surawung. Untung wae ingat tapi keun we lah surawung mah paneuri ngalas salam heula we teh anu di belah tukang. Kitu cenah cek Oci.
urang gancangkeun ieu carita. Sangu harita teges ngadarak ditepas. Deungeunna pais lauk anu ngebul keneh ditambah sambal bledag anu mani hejo tur medok. Ku Darman harita geus kaangseun. Neumrag kana irung bari pok Darman teh nyarita bari jeung ceplak. Aduh. Mani asa geus nati koro ieu teh mah. Wow, nikmat ieu mah eta sambal mani hejo medok kitu tah. Bari nyegak ye kana iyung. Aduh ocih. Kitu cenah cek Darman. Nya sanggeus kitu mah brak dalahar. Wikanta sakula warga teh bangun ponyo pisan. Sanggeus beres dalahar, terus Oci jeung indungna teh peperen dibawan di ka dapur. Kang, na belah mana atuh ngaheurapna? Mani menang seueur kieu? Ari Darman can waka ngajawab. Kop heula kana cangkir, regot diinum, kakara nyarita. Teuing Nyai. Tah bapak da Kang mangojay tadi belah hilir di hareupeun sodong anu poek. Kitu ceuk Darman. Oh, dina batu nu jangkung teh Kang. Manawi teh ngiring ngobeng sareng si bapak. Pogo akang geus lila teu ngojay Nyai. Hayang ngojay tah bebeakan. Ceuk Darman harita teh bari ngalieu ka bapana. Ari bapana surti. Pok nyarita bari ngadayagdagkeun awakna nyarande kana bili. Bener Nyai, dibelah dinya pisan. Bapak tetah ngobeng jeung ngaheurap. Geus lila jiga nama eueuh anu ngala. Kang Kasno jeung Kang Marna jigana teu kaburueun. Sibuk ngurus ingon-ingon dombana. Jadi tara kabarueun ka walungan. Da bapak ge biasana mah tara nepikeun ka meunang loba kitu. Kitu ceuk Wikanta. Ari Oci harita tegap kana cangkir. Ngarasa asa sesek ti corona. Terus nginum regot-regot. Teu lila Oci teu euleukeukkan. Ari Iwin melong ka Oci harita teh bari pok nyarita. Kunaon Nyai? Ek teurap atawa naon eta teh? Pamali ulah kikituan. Nyarakeun ieu. Kebiasaan si Nyai mah. Tah, kumaha ceuk emak cenah ge ulah kikituan. Ceuk Darman bari ngareret ka adina. Anu keur euleukeukkan jiga rek teurap. Wikanta milu mairan omongan pamajikanana bari jeung neuteup ka Oci. Atuh Oci teh tungkul bangun era diomong ku indung bapakna. Nya Nyai, ulah sok jabrah. Komo hidap mada awewe. Ulah kitu. Teu sopan ari teurap teh. Kitu cenah ceuk Wikanta. Barang keur gunem catur kitu harita teh kadenge di luar anu uluk salam. Pas diilik ku Wikanta si horeng teh pupuh lemur nyaeta Marna. Sampurasun. Ada raya teh. Rampes. Akang. Aya Kang, sok ka dieu ka jero. Temal Wikanta bari make baju deui. Anu tadi ngaleleke. Nya sanggeus ngarasa aya mah. Anu boga imah. Tua kampung teh terus asuh. Na tamu ka Wikanta. Pok, Wikanta teh harita nyarita. Kumaha ieu sehat Kang? Alhamdulillah ujang. Jag ayeuna mah ngan rada pakepuh we ieu teh. Bubuhan sapi anakan. Jadi akang teh rada riweuh. Kitu rek budu mak badami ka dieu teh. Nya ayeuna minangkana teh keur rada salse ieu teh ye. Mantap ka dieu we. Kabeneran ieu teh keur ngarariung geuning sakula warga. Bagja pisan. Ala si Nyai geus badag ujang. Da sok masantren wae jarang panggihnya. Kumaha sararehat ujang Nyai? Alhamdulillah Uwa, sabalarna kumaha? Cager. Bari song Darman oge, harita teh ngasongkeun leungeun ka tua kampung. Damang Uwa, kumaha Uwa istri sehat? Song harita teh Marna nampanan salam ti Darman pok nyarita. Alhamdulillah ujang, sehat ayeuna mah sehat. Cek tua kampung. Ari Wikanta menarkeun silana anu tadina sila tutug bari nyarande dina tihang teh. Ayeuna mah bangun panasaran, teu dilapok nyarita bari jeung mindah diukna. Lain ieu teh Akang. Tara-tara ti sasari.
Kumaha lamun nitah mangculum wae atuh teu kedah akang nu langsung ka dieu. Kitu cek Wikanta. Samemeh ngomong marna tengah ulang heula jiga nu berat ngadongengkeunana. Sabab boga pamanggih sabaraha poe ka tukang. Bari jeung luk tungkul teh ku siwal tua kampung teh ngaluarkeun bakona. Terus udud heula samemeh ngajawab pananya Wikanta. Teu lilapok tua kampung teh nyarita ka Wikanta. Aduh. Keheula itu ujang. Sok bingung akang teh puguh ieu teh. Nah kudu ti mana heula ngamimitian nyarita teh. Kitu cenah cek Marna. Ari Wikanta ngadenge Marna ngomong kitu teh beuki panasaran wae dina hatena. Loba pertanyaan ka tua kampung. Nah hakalah malik naros ka kuring atuh akang. Aya naon manawi? Cek Wikanta berjeng mesem. Hari tapok Darman ogenan milu nyambung caritaan nu jadi bapana. Sumohon uwa, mangga atuh. Geura carioskeun naon anu tumiba ka uwa teh. Sareng kajadian naon tah anu kapena ku uwa manawi abdi teh tiasa ngabantos ngemutanana. Ngadenge Darman ngomong kitu, Wikanta oge ngarasa reueus jeung bunga. Ngadenge omongan nu jadi anakna. Harita terus netep ka tua kampung, boga rasa kapanasaran. Panasaran hayang nempok kalakuan tua kampung. Sabab jika nu ragu-ragu arek nyaritakeun hiji hal. Tah bener pisan. Kitu Kang. Sok ulah aya nu disumput salindungkeun. Urang teh geus jadi hiji kulawarga. Jang naon disumput-sumput lamun seug akang ngemu masalah di satukangeun. Mending brah sok bejakeun kuring siap keur ngabantu sakuat tenaga. Kieu ieu ujang. Pangna akang jauh di jugjug ka dieu teh pugu ogenan aya caritakeunun. Nya nu penting pisan ieu teh ieu. Arek nitah culum da bisi teu eces jentre. Makana akang sorangan we anu ka dieu teh. Hayang papanggih langsung, hayang ngadongengkeun langsung. Kitu tah ujang. Cek tua kampung tekebat harita teh nyaritana. Oh, kumaha atuh Kang? Abi teh janten panasaran ieu. Enggal carioskeun. Jadi kieu ujang. Akang teh beuki dieu teh beuki hariwang ngadenge beja anu harengheng ngeunaan komplotan begal atawa bangsat anu sok ngaranjah ka tiap lembur. Pasti bae lemur urang ge bakal jadi jarahan atawa sasaran eta komplotan begal atawa bangsa teh. Tah ku sabab kitu kuring teh bener-bener ngarasa hariwang ku eta kejadian. Tah ku sabab kitu urang teh kumaha carana keur nyang hareupan oge numpes eta mamala. Lamun seug bener-bener eta komplotan begal atawa bangsat ngieun kaonaran ka lembur urang. Tah ieu anu kudu bener-bener urang dipikirkeun dina cara ngajaga keamananana. Sok sanajan unggal peuting ronda tara telat nalingakeun kaayaan lembur. Tapi nya kitu ceuk beja anu sumebar mah pan lain bantrak-bantrakeun eta nu jahat teh. Saeutikna ngabogaan elmu kanuragan anu lain lumayan. Lamun urang teu caringcing pageuh kancing oge henteu waspada dina nyang hareupanana tan wande bakal jadi musibah oge bakal aya rajapati lamun seug urang ngayakeun tindakan anu sagawaya. Sabab lain jalma biasa nu disanghareupanana. Tah kitu ujang. Makana akang ka dieu teh perlu badami. Sasatna ujang sorangan tah anu dipake bebenteng di lembur teh oge ujang mah geus nyangking saeutik henteuna elmu dina bidang silat. Beda deui jeung nu sejen ngan saukur ngandalkeun kawani jeung tanaga anu ngan sakitu-kituna. Tah kitu ujang. Nya akang teh sok sanajan geus ngariung sarerea, geus babadamian, yen sapinuhna masrahkeun ka ujang, akang teh teu weleh-weleh rek menta pitulung
anu bener-bener tina karidoan hate ujang sorangan. Makana akang teh ngajugjug we ka dieu minang saraya ka ujang dina sagala rupana keur ngajaga keamanan lemur urang. Kitu ta ujang? Kitu cek tua kampung ngajelaskeun pamaksudan anu sanyana. Yen manehna teh gede kahariwang ngeunaan kejadian-kejadian anu lumangsung. Loba kajahatan di unggal lemur anu mahabu mangrupakeun komplotan garong anu sok ngaranjah ka tiap lemur. Darman harita teh neuteup kana jadi bapakna. Wikanta ngarti kana paneuteub anakna, pok nyarita. Nuhun akang. Pogo kuring ogenan pernah panggih jeung dua jalma basa mulang ti huma. Malahan manepikeun ka patelakna adu jajaten jeung kuring. Tapi da kuring teh teu pati ngalayanan. Ngan saukur ngabela diri unggul. Sanggeus eta jalma namruk mah kuring teh langsung balik we teu loba pikiran. Da anu dipimaksud teh bisi kapoekan di jalan kitu taka. Wikanta oge harita teh nyaritakeun anu kaalaman kumanehanana. Atumarna salaku tua kampung ngadenge caritaan Wikanta kitu nepikeun ka gogodag bari jeung narik napas panjang. Baru na atuh teu ngabejaan ka akang. Meureun akang ka dieu apal ujang catuk mah. Nah teuing atuh mani teu beja-beja. Najan akang teu bisa namaan ge atuh maturan-maturan ngobrol kitu. Ah wios uwa, dapun bapak mah henteu tatuparna. Eta mah mung saalit we. Sadinten ge tos jag-jag deui. Kitu cek Darman nyarita ka tua kampung anu jadi pupuhu di eta lembur. Ari Iwin ngadenge kitu teh beuki tagibur wae hatena sok sieun salakina menang musibah tepikeun kacilakaan. Kieu we atuh Kang, engke peuting urang ngayakeun riungan. Tapi cek Wikanta harita teh ngareng hapeula. Telila pok nyarita deui. Eta riungan teh ulah di bale pasewakan. Urang ayakeun di imah akang wae. Nah, di imah akang lain di bale anu biasa. Kan sakuduna pangeuseuh lembur teh kudu apaleun jeung waspada. Bisi dina hiji waktu eta gorombolan teh aya ngajarah ka lembur urang. Komo ngarasa aya anu geus panggih salah sahiji anggota gorombolan mah. Hiji kapastian bakal bebeja ka balad-baladna kitu. Kieu maksud jeung tujuan kuring maka. Sok pilih sakumaha anu cek akang. Anu sakirana eta lalaki anu gede wawanena. Tah didinya urang ngayakeun hiji babadamian. Sok pikiranku aka, ari ngaran jalma moal kabeh aya wawanena. Pasti aya nu seber jeung sieun. Terus ayeuna urang ngabejakeun yen lembur urang teh geus aya anu ngadodoho. Tah saeutik henteuna urang teh kudu waspada. Lain miharep kana kajadian anu bakal tumiba, tapi urang salaku rahaya teh kudu bener-bener iatna keur salawasna. Cek Wikanta harita teh nerangkeun maksud jeung tujuanana. Yen bakal ngumpulkeun para pamuda anu gede wawanen khususna di imah pupuh lembur, lain di bale anu biasa. Ari Darman harita teh ngaregapkeun kana segala ucapan bapakna. Samemeh ngomong Darman teh neuteuk heula ka bapana bangun anu menta panyuluyuan. Lamun maneh narik milu ngomong, sanggeus katembong Wikanta ngaunggeukeun sirahna. Pok Darman teh nyarita. Tah leres uah, abdi ogenan satuju pisan tah kana pamenak bapak teh. Memang babadamian anu demit, harti demitna supaya henteu katohyan ku musuh. Lamun seug nyieun serangan kaonaran ka urang. Kitu cenah cek Darman. Ari tua kampung, ungut-ungutan sirahna. Tananing nyaluyuan kana maksud jeung tujuan Wikanta. Nya sanggeus beres mah tuluy marna teh amitan ka Wikanta.
nya adik itu mah akan ngarti atuh, ngarti pisan. Nya seug urang babadamian secara demi tuai. Taku sabab kitu akang teges lila teuing ieu ye, akang rek mulang. Kitu cenah cek tua kampung. Harita tua kampung samulangna ti mah Wikanta. Naon bieu anu tas diobrolkeun. Sapanjang jalan ngabayangkeun lamun nepikeun kaya kejadian di lemur Campaka, dijarah ku Garong, bakal gede balukarna. Sakumaha anu geus kejadian di lemur sejena. Lamun aya jalma anu ngahalangan teh pasti kejadian Rajapati balukarna. Kitu anu kabayangkeun ku tua kampung. Gancang na carita, tua kampung harita teh gancang ngaroris ka kandang sapi. Cek pamikirna, Mang Culum pasti keur aya di kandang sapi wanci kitu mah. Keur meujeuhna marab. Srog nepi ka kandang sapi. Kasampak teh nya we Mang Culum keur kancah kinci maraban sapi. Alah, aya naon ieu teh bah? Jiga anu serius. Kitu cek Culum harita teh nanya ka tua kampung. Ari tua kampung teu nanya kalah nempokeun sapi nawe anu keur nyatuan. Sanggeus ngahuleng rada lila bari nempokeun sapi, pok tua kampung teh nyarita. Lamun geus marab, Mang Culum sok kacai heula nya. Tapi ulah ka mana-mana deui. Gancang panggihan kuring nya ka imah. Ngan ulah lila peupeujeuh, bisi buriteun manten. Kitu cenah cek tua kampung. Bari ngaleos ninggalkeun kandang sapi. Atuh Mang Culum teh ngadenge dunungan ngomong kitu teu talangke, terus meresan sundung. Nya sanggeus kitu mah, terus dipirunan ku seuneu digigireun kandang sapi. Brak kurarapen supaya ngelun da sok enakeun ari sapi mah. Kusabab reungit jadi kapuput teu darekeun deukeut. Nya sanggeus beberes di kandang sapi, jeung kira-kira sineu moal mapay ngabahayakeun nepi ka kandang. Samemeh ngaleos ninggalkeun kandang, Mang Culum ngadeuketan sapi anu kakar anakan saminggu kamari. Bari pok nyarita. Nyai, Golis, soknya ku abah ditinggalkeun heula. Kade anak maneh susuan. Sing bener pepeujeuh, sing karunya ka abah. Ulah hariwang parab jeung nyai maloba tuh. 2 sundung deui. Sing mahayu kana kabutuhan abahnya. Pokna Mang Culum bari ngusapan sapi anu tua kampung. Tuluy ngusapan anak sapi anu keur ngagenyel nyusu ka indungna. Sapi teh bangun ngarti kana omongan Mang Culum. Tadi lagi kadenge sapi teh disada. Nya sanggeus kitu maleos Mang Culum teh ninggalkeun kandang sapi. Hari tua kampung saleosna ti kandang sapi. Manehna terus ngajug-jug ka imahna. Kasampak teh ambu tua keur kaplak-keplak di pawon. Amu sok diuk heula ya. Abah teh aya pi omongeun ieu teh ya. Kitu cenah cek tua kampung. Nyalukan pamajikanna anu keur popolah di dapur. Pok harita teh ambu tua teh nyarita. Asa reuwas abahna? Nah aya naon? Cik ambu tua harita teh nanya kan jadi salakina. Pok tua kampung teh nyarita. Kieu ambu, engke peuting teh bakal diayakeun sawala di dieu. Anu eusina mah nyawalakeun anu patalina kana kayaan lemur urang. Jeung kajadian-kajadian di lemur batur. Ngan moal loba jalma, paling ogenan 15 urangan. Ditambah dewe ta jeung Jang Wikanta oge Jang Darman. Tah ayeuna emak nyangu sakalian. Bisi riweuh mah keur deungeunna calukan we tah si Miah titah mantuan di dieu. Ngan ulah loba omong bisi nanyakeun marek aya dulur cici gugur we kitu bejakeun. Jung, bisi kaburitan manten ka ditu. Oh, nya atuh abahna ari kitu mah. Heuk, dari ku sorangan mah asana moal kaburu ieu bisi peutingeun. Rek ngageruan si Miah heula atuh. Kitu cenah cek ambu tua. Bari leos harita teh ninggalkeun imahna. Ngajug-jug ka imahna Miah anu teu jauh ti imah tua kampung.